نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin turun dua bulan nanti bobolan atau nanti bahwa laksanakan haji mas dan minggon tapi salapan dulu tiga nomor 3 puncak haji kadaya jamaah haji diwajibkan hukum pada Arafah. Sabah tahu ajeng bertolak kamu jadi pak mungkin bakal alam tarik umroh kapungkur ayat kebiasaan jadi dan memang ibadah haji di kapungkur ayat ada ajan umat Islam oke. Kalian mau kami di sosial ritual ibadah haji saya ini nampak pilat sajarahna Abdul Anbiya nyata sajarah itu. Ayat kebiasaan kaum Jahiliyah upami pas ngalaksanakeun haji teh pas beres ritual haji teh kalakah nyabit nyebut keagungan nenek moyang. Aki-aki membawa kieu. Sabada turun ayat faiza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Anu pihak keterangan wallahu a'lam bimuradi. Sarupami aranjeun para petreng teh ngalaksanakeun manasik ritual haji di kawin ihram dibikin ka puncak nanti kana hukum di Arafah. Pak gerak zikir ke Allah fadhkurullah tak emot Allah kadzikrikum seperti ingatna aranjeun abaakum ka nenek moyang aranjeun. Jadi bukan disebut-sebut nenek moyang di abul-abul itu istilah sunan abul payung itu. Nah akhirnya maksudnya fadhkurullah zikir ke Allah kadzikrikum seperti aranjeun ingat tak nenek moyang aranjeun au asyadda dzikra atawa kudu langsung ingat ke Allah timbatan ngemut-ngemut keagungan nenek moyang tapi hari tadi gendot kebiasaan itu zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Ya pelajaran kan setelah sudah ada melaksanakan ibadah haji itu enak. Pelajaran kalau sudah diemote sana kajayaan nenek moyang urang tapi ayat
dia langkung dirinya kepada dia mesti keagungan Allah. Kepada zikir Allah Subhanahu wa taala. Lajeng di ayat salajengna ditunggungan ayat nate wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Pakungkur kabagian jalmi teh sok aya nu ngadoa. Tapi ngadoa teh nyabeula, ngadoa jang ka senangan di dunia unggul. Sedangkan di akhirat mah teu meunang nanaon. Nah, kemarin itu di ayat salajengna wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anu kudu kumpul mah sok disebut doa kudu jaga. Berarti mah kedua ayat cekap pada doa akhirnya gitu. Jeung di antara manusia teh nyaeta kaum muslimin aya nu ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah nun Gusti abdi sadaya pasihan abdi kasayang di dunya wa fil akhirati hasanah kasayang di akhirat wa qina adzabannar. Oke, ditembikeun diraksa tina siksa neraka. Karena anu ya doa aya di sahabat kita roh ke sahabat lainnya gitu. Atau kos tabiin tik pangdoakeun kan doa tengah hiji we Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat menta naon deui kana dapat edinya. Kahadean dunya, kahadean akhirat, taraksa tina neraka. Keluarga itu upami terbiasa doa-doa rutane cuman dianjurkeun ka urang ibadah haji misalkan teh. Teu apal doa-doa rutane tentang kegerayeman tubuh apa teh doa eta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah intina doa mah sadayana kainnya. Intina doa mah beunghar teh hasanah di dunia. Aya cager hasanah di dunia, ada di dunia gitu nya. Jadi tos kata ukur doa eta teh mata kudu kabul mah disebut doa satu jagat. Tidak ayat selanjutnya ulai kalau menafsibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya pikeun maranehna naon-naon anu pasti lampah jeung ari Allah eta anu panggancang-gancangna ngahisab amal-amal urang. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalayapan tina ayat-ayat tadi tiasa langkung ngahanteutkeun zikir Allah Subhanahu wa taala. Oge urang dina ngadoa henteu khusus doa kadunjaan unggul oge kedah ditangan khususnya kanggo akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Allahumma ya wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mungkin kalau dikit ini ya sama sebenarnya jadi